Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangtepangke nami Abdi Zidan Arouf di kelas 7C SMP Negeri 2 Bojonggede. Abdi bade nyaritakeun dongeng Gagak Hayang Kapuji. Gagak hayang kapuji. Aya gagak maling dengdeng di pamoen. Geleber hiber bari ngahem-hem dengdeng tekana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangenan ku anjing nu kacidak kabitenana da puguh kabekina. Kusabab kitu ku anjing disamperkeun, tapi sanggeus anjing haye dihadapen. Boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakeuleun supaya dengdeng teu kapimilik ku manehna. Mimitina mah omongna anjing teh teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih. Gagak atohan pisan manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk penghadena, tapi cek anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasana ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hese melahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo banget gagak marah mai sanggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna pasti usahana hasil. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahantol kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing lamun dakeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadunungan sare digolodok ranjen manggih hakaneun oge pasesean. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge sorana. Meureun moal panasaran teuing barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna. Gagak poho keur ngahem-hem dengdeng ngan ngong we disada. Gak cenah atuh barang engap pamatukna barang pluk we. Dengdeng teh murak. Anjing gancang nyantok dengdeng nu murak tea tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu hanjangkaleun mah teu ditolih. Sabaraha jongjonan gagak teh cindekul we dina dahan bari ngararasakeun teh nganehna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur dihem-hem ku manehna. Tidinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hilet keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing. Pesan moralna lamun boga keadaan kudu daek babagi ka anu lain sarta ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur nu can puguh bener. Sakitu wae cerita Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.